Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu haturan alhamdulillah teubang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca garapan dina seri bagian katilu carios kalayan judul Pahlawan di Pasantren, karangan Ki Umbara sareng Bapak S.A. Hikmat anu digarap atanapi diropea deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu, dina tanggal 5 Januari 1822 pada subuh, manehna jeung anakna diiring ku Ki Kadad saanak bojona ninggalkeun lembur ka Bayan Landeuh saenggeus pamitan jeung menta doa berkahna ti Kai Banyu Asih jeung kiai-kiai nu geus tiguruan ku manehna. Haji Muhammad Ansori muka lambaran riwayat nu anyar. Di kajauhan mah kawas tabet nagara siluman, ngarunggunuk pinuku tatangkalan euing ku cakueum jeung geueuman. Sisi belah kidul jeung belah wetan rembet ku ari-arian nu ngaguyun kana tatangkalan jeung saliara. Paselang jeung tangkal-tangkal pelending ngararoyom ka sisi wahangan. Canir-canir tangkal-tangkal lame ting jari bibing direngga geber-geber sapi. Tangkal muncang paselang jeung tangkal-tangkal jambe nu ting leungkeceng nunjuk langit. Kalereun jeung kuloneunana ngagareng kebon awi, jalan leutik nu brasna ka jalan desa, bulat belit kana handapeun dapuran-dapuran awi. Jalan leueur da tara kasaba ku cahaya panon poe. Baraya kaum dangu dilebak di belah kidul, di antara tangkal lame dua sakembaran aya pancuran caina ngageleungeung herang ninggang kana batu lempar segede tampir. Paranti marandi santri-santri istri, ari parantri santri-santri lalaki mah dina pancuran nu ngocor ka belah wetan. Di pancuran cat kana sengked-sengked aya puluhna nanjak. Gok kana balong gede tempat ajengan melak lauk lerang keuneun. Ayeuna jol kana kulah paranti wudu jeung ngumbah suku anu rek asup ka masjid. Caina ti suku gunung ditalangan ku awi leunjeuran disambung-sambung. Masjidna gede sakitu mah aya 3 rohang emper hareup. Paranti santri-santri ngadareureus emper gigir belah kenca rubak kira-kira 3 meter. Paranti santri-santri istri mun milu salat berjamaah jumaahan oge nu sok didegdeg ku urang lembur eta
nyaeta nya di masjid eta. Di masjid katonggoh rada anggang, bumi ajengan suhunan panjang, nyang hareup ka masjid. Tukangeun jeung kencaeunana kebon ajengan pinuh ku cangkokan bubuahan, ngarendekeh ngaruyupuk. Bunderan di sisi kula dipalakan kekembangan ngaremploh daunna hejo. Katuhun bumi ajengan 2-3 imah pameger sari, kabeh potongan culang ngapak. Demi pondok santri lalaki da santri awewe mah teu aya nu sok mondok, kabeh ge santri kalong pernahna wetaneun masjid. Wawangunan 24 di tahapan handap ka tahapan luhur make taraje, tapi santri-santri nu balangor mah nu arembung jalan nguriling sok marolongoan palupuh dina tahapan luhur nu gedena segede lawang para. Lamun rek ka luhur cukup kuninca kana galar, leungeun duanana muntang kana cempet, sup sirah diasupkeun kana lawang tea. Sabalikna mun rek turun, lain sirah heula nu bijil tapi suku. Sabab lamun sirah ti heula mah sarua bae jeung notogeun maneh. Baraya unggal umpak karubakna dibagi 2 petak, ka panjangna di kamar-kamar. Di tengah-tengah aya gang paranti nu lalar liwat jeung paranti rekreasi samemeh sarare peuting. Aya nu ngadereus penca, aya nu panco, aya nu ngarobrol bae. Sawareh reang ngarapalkeun, ari ngaraliwet mah kabeh ge dia handap. Tukangeun pondok upama santri-santri tea ronghok narolol tina jandela-jandelana, katinggalna persis kawas japati dina kandangna. Tapi sanajan pasantrena teu beda jeung pasantren-pasantren sejena, pasantren ortodoks ari ajenganana mah ajengan maju atra dina wejangan-wejangan jeung dina cutbah-cutbahna. Demi jenenganana Kyai Haji Muhammad Ansyori asal ti Banten, malah keur anomna mah jawara anu ka kunang-kunang, codet anu ngajepat mecut dina taarna, jadi ciri saendeng-endeng urut kadugalanana. Katalahna oge harita mah si codet. Baraya kaum dangu anjeuna ngantunkeun tanah Banten, maksudna mah ngalayakeun manah anu sungkawa lantaran katilar ku garwa, tapi beut ngaraos betah ngumbara di tatar wetan, nya teras ngadegkeun pasantren. Puterana istri hiji-hijina jenengan Nok Hasanah, sumedeng rumaja putri gelis jeung geus 12 kana aosan. Kuramana geus dipercaya ngawuruk santri-santri istri. Lamun di pasantren aya imtihan, ramena lain di kieuna, barudak bujang maridang sataker kebek. Da pada hayang kataksir ku Ustazah Anom, barudak santri nu balangor mah mun Nok Hasanah keur ngaos di kobongna, sok narogel ngarintip di pipir. Atuh da aosan Nok Hasanah mah mata kerampoh boy ahli kuro anu maher tajwidna, mata ngulapes kumis bab lang jalma dugal, sorana halimpu angin-anginan. Kawuwuh marojna karina naringgang wirahma, boh ikhfana boh idgomna.
geus rea boh nonoman wedalan pasantren, boh wedalan sakola nu geus wakca balaka menta nok hasanah kaajengan, tapi jinisna mugen bae paribasa ari geus ngajawab, "Teu ajan maksa deh, atuh kabeh ge ngaregel curug." Baraya kagelisanana lain loyogna aya di lembur, salilana sampulur pamun teu ngadaun seureut, geura eta mun mulih meuntas siram, rambut panjang dirumbaikeun, angkat dina sengked-sengked, bitisna munggah kokole nyayan, kulit koneng ninggang kana bakiak beureum. Da matak adu glajer aki-aki sengserang padu. Baraya kaum dangu Mang Maman teh nuju nyandakeun carios dongeng pahlawan-pahlawan di pasantren karangan Ki Umbara sareng S.A. Hikmat. Urang teraskeun anyar-anyar kabejakeun di eta daerah aya jagoan katalahna Ki Gerong, duka ngaran nu sanya nama saha, ngaran jeung lampah teh Estu Saluyu, ngaran kitu moal henteu laku lampahna oge tangtu talenges jeung barangasan jeung sanyana deui. Nu leutik burih mah kakara ngadenge ngaranna oge geus kokoplakan birit. Nu tacan kungsi patepung lawung jeung manehna moal boa mapantes rurupaanana oge pikagilaeun, cangkung gede ramokbok buluan dada godegna kandel ngajedig, alisna sagede-gede sisig, kumis baplang sanggadulang paroman kereng mata beureum. Da itu atuh pantesna dedeg pangadeg jagoan mah. Ari ieu mun urang gog pasang grog da moal percaya atuh, sabab ninggal lahirat nama teu pantes manehna boga ngaran Gerong jeung boga lampah ruah euwah teh. Geuning jelema anu sakitu matak muringkak bulu punduk teh buktina mah simpatik-simpatik acan, dedeg bangadegna jangkung leutik, kulit koneng beungeut caang, dipasieup ku kumis nyentrik panon ngenclong, upadi mun geus make kadina sanana, iket rereng di barangbang semplakeun, calana jeung baju pangsina bodas, digelang bahar sedeng gedena, jariji kencana di ali emas mata mirah, sarung samarenda dibeulitkeun dina cangkengna, di selapan bedog ciomas, ari suku taralesot di canela. Pendek namah ngaraya na bae ngan adat sahao kadua cabok, mun carekna dikadek ku aing teh ih da bari jeung cekna. Manehna teu kacaritakeun indung bapana, teu kacaritakeun nini akina, teu kacaritakeun ka saha ngaguruna, nyaho-nyaho teh geus kitu bae, geus beungal, geus dugal, geus jadi lalanang desa, mun amit barina mipit, mun menta barina ngala, mun digeureuh-geureuh tampolanana tega ngadeg luas maehan. Baraya kaum dangu dina pangaduan, kodokan atawa domino, jiit atawa ceken, mun eleh make wani ngarawu duit bandar terang-terangan, dina nu boga henteu suka malah ditangtang entang-entangan.
Baraya kajaba ti pinter ulin, manehna tias tulang tias bincurang, karong kahanana kuat ngajungjung jeung ngabalangkeun batu sagede telebug, kungsi manehna dibongohan, ditewa ku upas polisi, leungeunna duanana dipariuskeun ka tukang, barang rek dipakekeng tuluy dibangkol, ngan geduk bae babatokna dicedakeun ka tukang, kana beungeut ki upas. Ki upas ngabangkieung baloboran getih, cukang irungna remek. Kungsi deui manehna ngalungan jeung upas karya, waktu bincurangna keuna disabet ku iteu keruyung, mani ngagelencerang da malah ceuk bonu bohong mah munggah ngaburi nyai. Sakali mangsa dikepung wakul ku jelema salembur, manehna ngablesat luncat ka luhur kana suhunan imah, tina suhunan ngajleng ka handap kana taneuh kabelah ditu, bincurangna teu potong teu sing, malah teu misalah-misalah acan. Perkara kamaheran ulina sawewengkon kacamatan Lebak Wangi mah geus teu aya nu nendeng, teuing geus sabaraha urang jago pencah nu kumanehna geus dirubuhkeun. Baraya kaum dangu hiji mangsa di dukuh tengah aya raramean ngaradinan kuwu anyar, bada isya Ki Gerong jeung baturna ngaran Ki Saebul, arindit ti lemburna rek lalajo jeung ngadon ngaradu nepi ka jalan leutik anu berasna ka pasantren Cigoong. Ki Gerong mengkol bari nyarita, "Urang motong jalan bae, ambe dukut mapai galeng." "Nya bari nempo kembang pasantren." Tembalna bari seuri, "Kembang pasantren karek ngadenge?" Pilagu cok mamantaluanan." "Nya karek ngadenge, pilagu ngabohong. Kabanyau sorangan, kami mah tara ngabohong. Kakabeungan." Ki Saebul nya kakek, "Okna deui, kapan hajengan Cigoong teh kagungan putra istri geulis teh cenenganana nok hasana." "Itu tinggalun ieu mah nepi ka teu nyaho aya nu herang dina dungdung irung." Saenggeus sababaraha kali pungkal pengkol ngaliwatan dapuran-dapuran awi, joga manehna ka pakarangan pasantren. Ku maranehanana kadenge santri-santri reang keneh ngadareres awor jeung sora nu saleuseurian. Harita teh kabeneran poek bulan, cahaya cempor rateng kalaluar tina liang-liang bilik pondok, nepi ka pipir bumi ajengan. Ki Gerong jeung Ki Saebul ngararandeug lantaran ngadenge sora ngalindeng halimpu angin-anginan. Tetela sora istri nu keur ngaos ayat Quran, maranehna tuluy tingketeuyeub ngadeuketan bilik tuluy narempokeun ceudina. "Ya'muru aladakum bis-shalawati wa hum abna'u sab'a sinina wadribu 'alaikum wa hum abna'u asyara." Galindeng disurahan
Suantena konsrang tatag tiraga arige nancub kana hate sakurnu ngaregekeun. Pokna Ita anak marane sina salat mun geus 7 tahun. Cing cepret lamun maranehanana masih tacan migawe dina umur 10 tahun. jeup sakedeung. Pok deui. Ku kitu teh tangtu eta budak cegana jadi jelema anu soleh jeung takwa ku jasa jeung amal nu jadi kolotna. Ku sabab kitu kacida pisan adilna jeung kahartina yen eta amalan baris tuluy tumuluy ngocor. Najan jelemana geus ninggalkeun alam fana, di antarana nyaeta 2 anak nu soleh. Sabalikna, lamun anakna sasar segala rarangan agama dilanggar, da baretona teu kungsi ngambeu atikan tina keagamaan, bakal jadi baruang jeung nyangsara ka indung bapana. Kajaba mun kolotna geus beak dengkak enggoning ngatik anakna. Tapi anak terus murugul, eta mah moal matak jadi dosa ka kolotna. Baraya kaum dangu cili ki garong munggah rancung-rancung bae. Sirahna dengdek deui. Awahing ku kataji ras manehna inget ka kolotna nu teu kungsi mere atikan keagamaan. Ras kana kalakuanana anu sakitu dugal basangkalna atena jadi ngariu. Panasaran hayang ninggal jinisna nu boga sora sakitu halimpueuna jeung nu bisa mere katerangan sakitu ecesna. Tuluy manehna neangan liang bidik pikeun noong. Sanggeus manggih tuluy nogel breh katinggal ku manehna nokhasanah diu nyang hareupisan ka manehna. Manehna ngagebeg ninggal kageulisan nokhasana padahal ukur reyem-reyem wantu sacaang-caangna damar aju. Komo mun ki gerong kawenehan ninggal nokhasanah keur midang ti beurang atuda pameunteuk ngamuleng dipapaes ku taar teja mencrangan alis ngejepat hideung soca cureleuk seukeut pangambung bangir meusan lambeuy beureum ipis semu galing ari mukena pondok dipake emok teh ngan sasemet nengah bingping numpang kana sarung batik beureum lalayu sekar. Mun manehna ganti emok oleh nyaina bitis mata kelelenyapan anu keur ngintip. Baraya kaum dangu santri-santri istri kabeh dimarukana ngaberes hareupeunana bangun saregep ngabandungan caritaanana nu nogel beuki nyeleto panonna embungeun ngiceup napel kana biwir nu nyarita. Ceuk nokhasanah deui sanggeus ngahaneng sakedeung. Aya sawatara jelema nu boga anggapan magar teh agama mah ngan pikeun jelema-jelema anu balager jeung anu harade budi paragina bae. Lamun enya kitu mah atuh teu perlu aya agama. Ari jelema geus bager jeung aralus budi mah ieu mah ngan ekol jelema anu hayang leso tina naon anu disebat agama. Nah saha atuh nu geus netelakeun ti heula yen maehan, ngarampok, nipu, maling, nganiaya teh kalakuan nu patukang tonggong jeung kamanusaan lamun lain agama. Jelema anu ngarasa dirina goreng, ngarasa jadi jelema pangcilakana, henteu kudu leutik hate komo jeung beak panghareupan mah. Sabab budi parang teh bisa diomean, keur naon atuh nabi jeung rasul diutus
lamun lain pikeun ngadugikeun pituduh gesan ngomean akhlak jelema. Kukituna sanajan sakumaha ruksakna akhlak hiji jelema, sanajan sakumaha jahat jeung durjanana, teu meunang urang mastikeun yen si jurjana teh geus ruksak sagala-galana, geus teu bisa diomean deui saumur hirupna, tuluy dipastikeun bae yen bakal jadi ahli neraka. Padahal teu mustahil jahat jeung gorengna si durjana teh ngan ayeuna. Saha nu terang isuk jaganing pagetok mah jadi jelema anu bageur jeung soleh. Husnul khotimah pakokolot jadi bageur. Nya kitu deui jelema anu ayeuna soleh jeung hade amalna, ulah tuluy ujub jeung takabur. Yen baris jadi ahli sawarga, boa teuing isuk pagetok mah robah jadi jelema jahat anu teu aya ras-rasan jadi suul khotimah, da manusa mah keuna ku owah gingsir tea. Aya deui jelema-jelema anu hirupna ngan ngagugulung dunya jeung ngalajur nafsu ngumbar amarah wungkul. Jelema-jelema anu karitu tangtu moal manggih kasugemaan, da dunya jeung nafsu mah teu aya tungtungna, nu aya tungtungna soteh hirup katungkul ku pati kapan. Jadi anu penting mah Ceuk Nok Hasanah nuluykeun ngawulang aranjeun kabeh awewe dina Islam mah milih pisalakieun teh ulah ngan ukur ditinggal rupa, kabeungharan jeung pangkatna wungkul. Nu pang penting mah kudu ditinggal agama jeung akhlakna, lantaran nu jadi salaki teh bakal tanggung jawab dunya jeung akhiratna, nu bakal jadi pamimpin kulawarga kana kasalamatan lahir batina. baraya kaum dangu digerong tungkul ngaharu di barang bereh oge manehna geus aya cop ka Nok Hasanah teh. Kulantaran rasa eta tayuhna kabeh caritaan Nok Hasanah asa ngaweweleh ka manehna. Manehna cengkat tuluy noel ka Ki Saebul nu masih keneh jongjon noong. Yuk omongna bari indit. Ke heula. Ke atuh. Ke resep kene. Oh sob di sini ran. Omongna deui bari ngenyang leungeunna. Rek tuluy ka mana omongna bari leumpang. Nun, Rek tuluy ka mana ayeuna? kapan rek lalayo? Yung bae sorangan. Kami mah moal tulus. Nyaha? Iot Iya aya wagiung. Hihihi. Nya bejelempeuh yuni. lantaran keukeuh digerong teu beunang diririhan kapaksa Ki Saebul ngelehan maneh teu tulus lalajo. Nepi ka imah digerong guling gasahan teu daek sare, atena ngaguligah Nok Hasanah kokolebatan bae dina titinggalanana. Caritaanana kadenge deui mani nong toreng. Akhlak jelema bisa diomean, nafsu teu aya tuntungna, salaki tang nanggung jawab keselamatan kulawarga lahir batin. Manehna mikiran manehna miharep ka Nok Hasanah, tapi manehna teu nginjem ceuli teu nginjem panon. Nok Hasanah geus nyarita sarta kaharti yen syarat pikeun jaladi salaki teh geuning sakitu beratna. Manehna ngarasa jeung rumasa jadi jelema durjana, hirup ngan wungkul ngalajur nafsu, boro-boro sok salat, puasa atawa zakat, ngarti ge henteu kana agama teh. Manehna ngarasa
hirup jadi oah teh teu aya pisan kasugemaanana. Ayeuna buleud niatna rek ngomean awak, rek nyumponan syarat pikeun jadi salaki anu utama, anu sakumaha dicaritakeun ku Nok Hasanah. Manehna rek ngaji, Allah maparin taufik sareng hidayah. Sabulan ti harita, manehna jadi eling ka Purwadaksina. Meh unggal poe srag-srog ka Cigoong, ngadon diajar ngaji, ku ajengan pohara diasihna, lantaran calakan, ku santri-santri dipikaresep, lantaran bisa pisan campur gaulna. Kasasaha teh manehna henteu terus terang ngaran Ki Gerong, ngakukeun mah ngaran Ki Hasan. Jeung Nok Hasanah can kungsi patanja panjang-panjang, mun pareng paamprok panon oge ukur unggeuk jeung imut, lantaran ngarasa dirina hina, ngarasa eleh wewesen. Lian ti ngaji di pasantren, di mahna oge teu eureun-eureun macaan buku-buku agama. Baraya kaum dangu manehna ngahaja mealian, lantaran buku-buku agama karangan ulama-ulama bangsa urang mah saeutik keneh pisan. Itu ge ukur nu nerangkeun rukun iman, rukun Islam, jeung prak-prakanana ibadah wungkul. Nya teu aya deui iwal ti kudu macaan buku-buku karangan orientalis barat, dan nu perlu pikeun manehna mah pangaweuruh tina intisarina agama, beung ka kota-kota neangan buku. Pangheulana anu kapendak ku manehna nya eta karangan Thomas Carlyle, nu judulna On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History, citakan tahun 1811, nu disalin kana basa Walanda. Dina bukuna ieu pangarang Amerika muji kana kaluhungan ajaran Islam nu dibawa ku Nabi Muhammad, kalayan jujur jeung gede wawanen. Carlyle ngabela Islam tina pamojok hinaan jeung kritik-kritik nu ditulis ku urang barat nu ngewa kana ajaran Islam. Baraya kaum dangu, Ki Hasan mani apal pisan kana kalimah-kalimah nu ditulis ku ieu pangaram masyhur teh, diantarana Hedjan der Ocean Bleach Gen Jan Dejit, Head is great, head on fleets and the outflowing word door the gehele word gehor. Ieu artina teh baraya kaum dangu, geusik sahara teh geuning lain geusik, tapi di langit anu bitu ngageleger, nepi ka sorana kadenge ka sakuliah jagat. Itu eta pangarang ngabandingkeun munculna Islam ka dunya. Kungsi manehna baheula macaan buku-buku karangan urang barat ngeunaan filsafat jeung politik, tapi ari buku anu ngeunaan agama mah agama Islam kahakara harita. Breh gambaran hirupna salila 5 tahun kadiekeun nu pinuh ku kadugalan jeung kadorakaan, manehna kabur ninggalkeun kolotna, unggal kota diaprak, saban tempat dijajah, neangan pagawean pikel bekal hirupna, enggoning ngudag-ngudag cita-citana, tuluy mentas ka Sumatera, numpang kana parahu mayang ti Merak ka Lampung, estu pinuh ku kabalangsakan jeung katunggaraan. Baraya kaum dangu waktosna parantos seep
Hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana, mugi Agus sadayana dihapunten sareng ngatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung parantos setiana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Mugia ieu teh sing janten amal anu ibadah anu langkung sae sarang dilungsur langsarkeun kana piurusanana pidamalanana jeung sajabana sararehat sadayana. Mung sakitu bae ti Mang Maman teh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah